Aam Samsudin anu alamat di Kampung Bojong Nangka, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Basa harita kuring diajak ku babaturan anu ngaranna si Irfan. Nyaeta rek baturan indungna anu keur dirawat di rumah sakit. Ari tepat nama nyaeta di rumah sakit Bale Endah. Si Irfan ngajak ka kuring maturan indungna. Sigana wae manehna teu wani ari nungguan sosoranganan mah. Da si Irfan mah kacida borangana. Kuring oge sabenerna mah teu wani. Sabab harita teh poe Kemis ninggang malam Jumaah. Ari nolakana ajakana si Irfan, asa era ku indungna. Nyaeta anu kabeneran ngaranna teh Biis. Sabab Biis mah kacida bageurna ka kuring. Nu antugna kuring oge daek maturan si Irfan ke rumah sakit. Am, baturan saya nungguan nu gering yuk. Nah, saha kitu nu gering teh? Indung saya, Am, geus saminggu dirawat di rumah sakit, Indung maneh? Aduh, nika karek apal ayeuna geningan. Ngari maneh meuni teu loba omong atuh. Nih sok ngabejaan teh sok telat wae. Mak, lu mah da urangna keur loba urusan, Am. Jadi can loba anu di bejaan eta oge. Ya, ayo atulah ku kuring di baturan. Tapi kuring rek ngajak si Rijalnya, ngajak si Yuda jeung si Ian. Oh, nya teu naon ari daekeun mah. Kan ari loba batur mah moal keung nungguana oge nya. Saacana indit ke rumah sakit, kuring aya ide. Rek ngajakan sobat kuring anu tiluan. Nyaeta si Rijal, si Yuda jeung si Ian. Kuring jeung si Irfan langsung nyamperan babaturan anu tiluan teh. Kuring jeung si Irfan kacida bungahna. Barang eta sobat anu tiluan teh daraekeun ngilukan ajakan kuring jeung si Irfan. Nya ari geus daraekeun kitu mah, kuring oge teu loba lila, langsung pamitan kana jadi kolot. Kuring indit jeung babaturan ti Bojong Nangka jam 8 peuting. Nepi ka rumah sakit kana jam 9:30 peutingna. Satepina di rumah sakit, kuring jeung babaturan langsung indit ka rohangan tempat Biis dirawat. Peuting eta mah suasana di jero rumah sakit teh kacida geueumanana. Taya saurang-urang jalma anu ngadon ngulampreng di luareun rohangan. Katambah rohangan tempat Biis dirawat teh ayana ditungtung. Kuring limaan lempang ka rohangan tempat Biis dirawat, bari ngobrol. Sabab ari ku ngobrol masuk teh karasa lempang teh. Jeung ameng urang ngarasa kasieun. Sabot kuring limaan lempang ka rohangan Biis. Kadenge ti satukangeun aya sora anu nakolan beusi. Beusi anu sok dipake nyakelan pasien anu teu bisa leumpang, anu aya di gigireun tembok.
Kuring limaan ngeureunkeun lengkah. Nu maksud rek melong ka tukang. Tapi barang dipelong ka tukang, gening di tukang teh sasaha. Nya geus apal kitu mah kuring limaan oge langsung neruskeun leumpang ka rohangan. Tapi can sababaraha lengkah, eta sora anu nakulan beusi teh kadenge deui. Nya aya sora kitu deui teh ku kuring limaan tepati di palire. Malah kuring neruskeun leumpang ka rohangan. Tapi nu jadi aneh keur kuring limaan, nah eta sora beusi anu siga ditakol teh bet siga anu ngadeukeutan. Kuring limaan beuki gancang leumpangna sabab geus karasa asa gede kasieun. Kusabab leumpangna gancang bari dituturkeun ku rasa kasieun. Nya akhirna kuring limaan tepi oge di rohangan biis. Kuring limaan langsung asup ke rohangan. Ari geus di jero rohangan, barudak silih tanya, nah saha ari tadi anu nakolan beusi? Tekung silila babaturan kuring anu tilu geus karerek bangun anu tibra. Anu kuat teh tinggal kuring we jeung si Irfan. Kuring moal sare. Nu maksud rek maturan si Irfan dek karunya ari ditinggalkeun sare mah. Harita wanci geus nyedek ka tengah peuting. Kuring oge mulai ngerasa tunduh. Pan, anter ka Cayu. Urang teu kuat ya hayang kahampangan. Duh, kumaha atuh? Soalnya tempat kacaina jauh deh, Buru atuh Pan sakedeung, ya urang bisi kahampangan di dieu. Malah mun baseuh. Hayu atuh nam dianter. Geus ngomong kitu, kuring jeung si Irfan keluar. Terus leumpang muru ke tempat cai anu aya ditungtung. Kaayaan di luar rohangan kacida keungna. Da puguh harita geus nyedek ka tengah peuting. Geus tepi ke tempat cai, kuring minta didagohan di luar ka si Irfan. Pan, dagohan we di luarnya. Sok-sok buru. Beri oge keur naon atuh make jeung bulu ka jero sagala. Lihat teuing sieun ye. Moal. Tapi awas mana tong noongnya. Sautik mah atuh. Sanggeus kitu, kuring oge langsung asup ke kamar cai. Sabut keluar di kamar cai, kuring heran ningali si Irfan. Panona molotot ka palebah kenca. Siga ningali anu pikasieun. Pan. Ari didinya kunaon? Itu Am. Tingali aya harita keneh kuring buru-buru ningali ka palebah kenca. Barang kuring ningali ka palebah kenca, kuring ngagebeg reuas. Sabab di palebah kenca teh aya hiji belangkar. Tapi nu jadi bingung keur kuring. Nah teh eta tempat teh bet aya belangkar.
Disidik-sidik. Nah, dina eta luhureun Blangkar teh siga aya anu keur ngagoler. Mimiti kesang tiis kaluar ngabasahan awak kuring. Harita kuring duaan ngadon pacekel-cekel bari jeung ngadeg-deg. Itu teh nu maot lain tina Blangkar teh. Merenan bener Van. Katinggali nama sigana nu maot. Kuring duaan teh langsung indit. Tapi kalah kacicing bari nyidik-nyidik eta anu ngagoler. Sok sanajan sieun anu sakitu rongkahna. Bakililah. Disidik-sidik nah eta anu ngagoler teh besiga anu usik. Kuring duaan ninggali kitu mah jadi ngaleper. Suku bete bisa dilengkahkeun. Kuring jadi teu bisa ingkah tina eta tempat. Keur kitu eta anu ngagoler tina Blangkar teh ngadadak turun. Ayeuna mah katinggali jelas eta jalma anu ti Blangkar teh sukuna ngaplek sabelah. Buukna rawig-wig sarta awakna hideung geheng. Eta jalma teh leumpang bari ngesotkeun sukuna anu ngaplek ngadeukeutan ka kuring duaan. Katinggali leungeun eta jalma teh ranggah siga anu rek nyekel ka kuring duaan. Kuring buru-buru babacaan sabisa-bisa. Bari jeung sate kah pola. Nyapaedahna tina babacaan teh suku anu teu bisa dilengkahkeun ngadadak bisa ngalengkah deui. Teu anta parah kuring duaan langsung lumpat satarikna muru ka rohangan tempat biis dirawat. Satepina di rohangan kuring langsung asup sarta teu daek kaluar deui. Awak can bisa eureun tina ngadeg-deg. Kuring kapikiran wae eta jalma anu dina Blangkar teh. Pon kitu deui sarua jeung si Irfan. Nu terusna kuring jeung si Irfan patumbuk-tumbuk sare jeung barudak nepikeun ka beurang. Nya ari geus beurang mah kuring limaan langsung balik ka imah. Sabab isuk-isukna kasampak Mang Agus geus aya di rohangan. Kuring masih kapikiran wae basa peuting aya anu ngagoler tina Blangkar.